hutan dibakar lain sa dibakar nah emang kumaha gitu. Namun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar. Nanaonan tah geus diragajian tek dibawa ke ditu ke luar negeri. Geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah, diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ke luar negeri. Pikir kotak. Ulah diteruskeun puyeng cenah aing geus setruk. Atuh sia masih aing. Encan minyak. Namun orang nyaritakeun minyak perih perasaan. Yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang. Dihandap diteken titah meuli minyak urang dibeli ku urang nya nama nyawan tanu di luar mana tah sedegeun mun dicaritakeun jatah-jatahnya di luar negeri sabaraha. Nah geus tah Indonesia negeri tercinta menang nebus nyawa, menang nyebus harta nyawa bapak kolot uyang urang bapak moyang urang sabaraha nu ditembakan sabaraha nu diseret kiai sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit kumaha coba ayo nyana di ditu ganti deui mobil da singang sareng. Ini kumaha coba?